Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi bade ngadongengkeun sasakala hayam kokorongo di subuh. Dicaritakeun di zaman baheula aya sakana orengaga nu geus lila hayangan ulin ka kayangan. Unggal poe si oray sok ngalamun bae bari jeung sok dangdan ngabantes maneh. Tapi geugeum bae manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk. Mangkani rek ngahadep ka dewa. Sanggeus mikir lila manehna para kaingetan ke babaturana sakadang ditinggi. Maksudna arek kita nginjeunkeun tanduk ka sakadang hayam. Da baheula mah ari hayam jago teh aya tandukan. Teu lila si naga minta anterkeun ka sakadang ditinggi. Sanggeus kapanggih jeung jago dicaritakeun tah kabe maksudna kan jago. Rek injemkeun tanduk heula cenah engke dianterkeun deui ku sakadang ditinggi. Cek sakadang naga teh ka jago. Hayam jago teh nembalan lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi lila-lila naga ngarayu. Akhirna jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cek naga teh ka jago, engke tanduk maneh dibalikeun deui dianterkeun ku sakadang ditinggi. Sameme panen poe bijil lamun can balik bae bisi kaula poho maneh mere tanda we kong korongok sing katari. Geus kitu mah juk we naga jeung ditinggi marakat. Ari isukna sameme subuh hayam jago geus kong korongok satarik-tarikna. Uyuk sakali. Uyuk dua kali. Uyuk tilu kali. Tapi sakadang ditinggi teu datang keneh. Terus jago teh kong korongok sababaraha kali deui. Tapi tetep we ditinggi teu datang-datang. Nepi ka berana panen poe ditinggi eueuh datang-datang. Keun sugan cenah poe tinggi sukan cek hayam teh. Tapi angger we anu ditungguan nepi ka beurang ditinggi teu datang keneh bae. Saking ambekna kacida eta hayam jago teh geter ngancem lamun cenah si sakadang ditinggi datang ari dipacok nepikeun ka paena. Di harita hayam jago teh unggal isuk sok kongkorongok sarta minta panggih jeung ditinggi sok langsung dipacok nepi ka paena. Males pati dume kungsi ngabobodo. Si atawa hikmah anu bisa dicokotnya eta ari hirup teh ulah sombong, adigung, ulah sumipu, jiga orengaga, ulah sudaek bae dititah lamun salah, jiga ditinggi, ulah gampang dibobodo, bisi kaluhung, ulah gampang percaya ka jalma, jiga sakadang hayam jago. Sakitu dongeng ti abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.